keanehan manusia jeung kagoblogan manusia cek Imam Ghazali. Lamun aya jelema diajak ka imah nu sugih, lamun aya jelema diajak ka imah pejabat tinggi, nyana tercengang neuleuh bangunanna, beuh eta bangunanku gede, beuh eta bangunanku indah, beuh eta bangunanku antik, tihangna genang niru di mana, masyaallah jandelana potongan mana, iya modelna menang ti mana, bo eta naon kitu ngaranna marmerna menang meliti mana, dihias di sisina make hiasan-hiasan anu luar biasa, geus puguh patamanan mah masyaallah sing kerelek cai aya lawukan di dinya teh nyiptakeun gunung-gunung jeung leuweung-leuweung pohara. Jelema kampung, jelema susah dibawa ke imah nu sugih, dongeng nage moal anggeus sataun. Moal anggeus sataun nya bawa aing diajak ka imah pejabat teh. Imandangnya. Dongengnya. Aya kiai di imah diajak ka imah atut bae dongengna teh anggeus sabulan. Emang aing teh nyaho tuh nyaho. Moal nyeleuk ka dia aing. Aya tahu. Diajak ka imah atut dongeng eta geus sabulan, bo eta imah, bo eta pelataran, bo eta taman, bo eta bae sabulan teh geus. Kakara ka imah Ratu Kaus ya. Masyaallah diajak deui ka imah menteri pohara, encan ka imah presiden. Geus gideg-gideg nyana. Kiai bae ge dongengna teh angga sabulan diajak anu sugih, encan nyaritakeun soal mobilna, mobil carry aya, mobil angkot aya, mobil kijang aya, Fortuner ambalaya teh dianggap mobil kudu sugih mana kos kitu. Nu dianggap sugih teh ti mimiti BMW, kemudian Mercy, Baby Bang, kemudian Lexus, kemudian kabelah ditu na mobil anu urang teu nyaho ngaranna. Tutur nanti nyaho bangsa Ferrari orang nyaho ngaran teh nyaho rupa atuh orang lamun naik mobil ge set mobil jore amat panjang puguh eta nu mahal teh urang mobil jore amat potonganna cenah mahal naon kitu kos kitu amat teh ngeunah teh mah kos kitu jore eta nu mahal sia mah teh nyaho aduh boro-boro jeung batur jeung si eta ge kula leuleumpangan teh nyaho naonnya namanya atuh kan kulana bae api-api kula ge biasa bae. Maksudna sarua teu nyaho lah. Urang lamun liwat teh ka Bandung aya sabaraha eta mobil kitu termewah di Indonesia. Paling manggih hiji, paling manggih dua, masyaallah kari. Eta mobil-mobil mewah. Dongengna ge dongengna bo di imah anu mobilna, imahna, pelataranana dan lain-lain sebut teh anggeus sabulan. Kagoblogan urang teh neuleuh imah nu sugih, neuleuh imah pejabat, neuleuh kakayaan pejabat, neuleuh kakayaan nu sugih, dongeng teh anggeus sataun, komo sabulan teh anggeus. Ai ciptaan Allah langit nu eueuh tihangan teu pernah didongeng-dongeng goblok. Ai ciptaan Allah langit aya panon poean teu pernah didongeng-dongeng kaanehanana, bulan teu pernah didongeng-dongeng, bintang teu pernah didongeng-dongeng, bumi nu sakieu ngamparna teu pernah didongeng-dongeng, cuaca nu sakieu berbeda-bedana. Urang di Tangerang lompat ka Bogor rada beda cuaca setik, lompat deui ka Cianjur rada beda deui setik, lompat deui ka Bandung rada beda deui setik, urang ka Pangalengan ka ditu rada beda deui cuacana, naik ka Garut urang beda deui, ka Cikajang lain deui, ka Samarang lain deui, ka Pameungpeuk ka ditu lain deui. Emang Pameungpeuk di mana? Tuh tungtung dunia Pameungpeuk. Di Garut aya Pameungpeuk lain deui cuacana, tinggal ngagejeburkeun maneh bae ka ditu. Iya keur carita di Indonesia, urang nyaba kuari, nyaba urang ka Uzbekistan lain deui tiris, nyaba ka Iran usim tiris da salju lain deui, nyaba urang ka Baghdad, nyaba ka Yordania beda-beda. Nang nyiptakeun sako teu pernah didongeng-dongeng di jero hate minimal. Maha kawasa Allah asup ka imah atut kiai dongeng kabeh.
tapi langit teu pernah ditafakuran ku urang. Kiai goblok, kiai tolol. Tuh siang bangun dari leka dia ulah. Masya Allah, hanya wali Allah lah anu ngaaheng-aheng ciptaan Allah. Berkat tafakurnya nak indah, sieun, cinta, khawatir, pinuh di jero hate. Tawadulah ka Gusti Allah seakan Allah aya di diri. Maka selalu lapor ka Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun. Sebab naon? Nyana nu nyiptakeun urang, nyana nu nyiptakeun langit, nyana nu nyiptakeun bumi, nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusin. Sieun amat dihayang-hayang urang hirup wayah payah-payah bae, diembung-embung urang hirup wayah hirup-hirup bae, diembung-embung urang payah wayah payah mah payah bae, diembung-embung urang sugih wayah sugih mah sugih bae, dihayang-hayang urang sugih wayah ngagejret mah ngagejret bae. Allah horeng secara mutlak nu ngatur. Teu pernah ku anjeun ditaliti, difikir, ditafakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai'. Jeung sesuatu anu diciptakeun ku Allah teu pernah di diri ku anjeun, teu pernah dinazru, teu pernah dipikir dengan hati. Tuh gunung khalaqallah, tuh laut khalaqallah, tuh binatang-binatang ti mimiti reungit nu leutik, tumbak nu leutik, sireum nu leutik, datang ka cangkas nu rada gede, datang ka siraru nu rada gede, naik datang ka manuk peking maninin rada gede, naik deui ka manuk toed anu toed-toedan, naik deui ka manuk jaket trot, naik deui ka manuk beo anu ngoceh bae cara si eta, naik deui terus. Teu pernah ditafakuran kurang. Masya Allah ciptaan Allah. Atun di kumaha tafakur mantakna. Bumi, langit, tuh gunung, tuh laut, di jero laut aya sabaraha ribu hewan, jenisna sabaraha ratus nu hirup melalui laut, aya sabaraha juta manusia anu mun teu boga duit sakadar ka laut mancing set langsung diangkat benang kakap jual babarieun jasa. Oh iya mah usim rajungan, nah nyokot dari itu kotek tangat jual. Oh iya mah usim cumi set neang rajungan neangan itu nan jaring dat cumi. Masya Allah aju aya tanda-tanda deui. Lantaran di jero laut ti horeganan aya jalan cai anu dibawa ku angin. Lamun nu teu nyaon pugu lauk di ditu urang mancing di dieu. Pan belon eta. Batur mah menang deui nyana mah cenah laut loba lauk kan jauh hiji-hiji acan. Atuh teu nyaho lebah. Atuh di laut ge sarua bae aya jalana oh keur kadar itu lauk teh lantaran caina keur ka ditu diatur ku jalan caina melalui angin engke ka ditu engke ka dieu ka ditu lauk nuturkeun jalan cai nu aya di laut. Maha kawasa Allah, maha kawasa Allah nganyahokeun kos kitu lagi moal mah hisab bulan. Atuh mah mahi kunaon si jelema kadar itu laukna aya di ditu, kunaon si kadar itu laukna aya di ditu. Teu angger sebab kumaha angin. Masya Allah kari kos kitulah tafakuran geura tafakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai'. Tafakuran. Lamun ahli Mekah, Yahudi musyrikin, kufar Mekah nafakuran penciptaan langit, penciptaan bumi, niscaya bakal nyaho nu ciptakeun ana pasti Allah. Lamun geus percaya nu ciptakeun ana Allah mutus Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, nyana bakal iman. Rasul dibere mujizat, dibere Al-Qur'an, bakal iman. Kulantaran ngeunah teu nafakuran eta, teu percaya ka Kangjeng diangkat jadi rasul, teu percaya Quran sebagai mujizat, kafir saneng-neng.
nyin kapal nyin Apollo bisa tapi teu nyahueun ka pencipta nu asli muliaan urang mah nyin bala-bala ge atah mah lulu tapi nyaho ka pangeran ya ka pangeran dia bala-bala buatan saya eta atah tapi nyahoeun ka pangeran nya na geus kulantaran nyaho ka pangeran emang atah ku Allah meureun geus diatahkeun sedap asana kana hate jahe masyaallah ji lamun geus wau ka Allah ngeunaheun urang dahar disuguhan ku pamajikan beuh asin amat bebeja ka pamajikan ieu mah uyana asli meureunana meureun gerak Allah kos kitu moal bisana naon moal bisana naon masyaallah ngeunaheun gas teu ieu sayur eta kurang uyah uyahna ge geus BCF cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu ya Allah masyaallah urang nanyakeun emang eueuh lauk ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit ya Allah ya Allah anu sulit nikmat nu aya sapira urang hirup nungguan paeh adapun cara-cara urang hirup ieu teh keur dicoba ku Allah dicoba dibere dunia dicoba dicabut dunia coba ngagibeg tah henteu dicoba dibere sehat ke dicoba deui dibere gering sia keur sehat ka aing kumaha sia keur gering ka aing kumaha hanya dicoba ja aing keneh pangeran aing nu mere sehat aing nu mere gering coba sia ketika sehat ka mana sia ngawujur ketika gering ka mana sia sujud nah aing keneh aing mencoba tah nu mantak loba kiai leupas ti dinya acak-acakan kakarak diambean ku lurah bae ge beuh tolak cangkengna geus di dieu Beng camat guys jadi ujung bupati mah tulang sakeng di dia dunia asa nu aing delekeun moal kebal deui tah kiai tah nang Allah sing hades ya dititipan ilmu ulah dicampur adukeun beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu Al-Qur'an aya di otak sia tafsir aya di otak sia fikih aya di otak sia kuat aku reuh jeung nu sakola sih nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieuna eueuh pikihan di dieu atuh nya nama ore koros atuh sia kunaon nutur-nutur ore koros kudu berbeda atuh mantak kiai asup ka Golkar tunggu tanggal main kuari tinggal ambek-ambekan bae keur mah ambekan nya na ambek-ambekan wae goblok sia rek ngaraji ka aing tolol sia kunaon aing teh didengekeun ku sia masyarakat kitu-kitu teu ngajawab jadi mah teu hayang ngaji ka sia nggih ayo ngaji ka dia ya ini bisa ngaji kos kitu ya embungeun masyarakat ngaji naon sia di aya ayo lain masalah ngajina sia waktu dibere ku bupati aing teu dibere masyarakat tidak ada kesamaan ye coba lamun babareng mah di bupati 10 juta tajang sia ieu jeung aing atuh jana ge daekeun jeung komplotanana mah ye bener teu bener ge kitu bae pokona mah tah mah amruk delekeun yang contoh lain benduk urang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang sing hade sakitu doang diancam deuleu tuh geus asup ruruntukna deuleu ku sia deuleu sia mah teh kitu-kitu pan teu buncilak sia mah bangun hare-hare bae lah kieu ieu kitu bae pan sia mah rurun aing hook jasa di otak anjeun aya tafsir di otak ente aya fikih di otak ente aya hadis kudu ulah dijual ka Golkar ulah dijual ka partai ulah jual ka organisasi moal kebel urang hirup bakal menghadap Allah enteng jual melalui partai paling boga motor kan saeutik dunia tapi di akhirat engke urang ngomongna kumaha jan teu susah-susah teh jajang dahar jeung yang nginum aya tapi eta mah kan hawa nafsu berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia ye parang sana kumaha meureunana geus ulah sok iluan ka Golkar ulah geus ulah cenah kurang mah eukeur kiai eureun aya teh duit teh kadiekeun
beneran kalau mal beres hook ya saya dunia keracak-acakan kieu haji urang milu acak-acakan masya Allah karim masya Allah kajeut urang ulah kukumaha ya mah kudu makan keur ngaji doang di lapangan mah teu kukumaha aku lagi apakah kula ka Kiai Golkar haji bendua teh henteu sugan awas saya mambung sesalaman sama Golkar henteu malah mah dipentak dia duitna ieu kan urang nu lempeng set di lapangan atuh masing-masing ngan sugan kabuka hate jahe masya Allah nikmat ngajar nikmat magahan nikmat ibadah lantaran kahijab ku pohon beringin hijab akbar iya tuh di daerah Sepatan mau dibejakeun ngaranna aya kiai hebat jasa ngajina bisa kemudian gitu misal tapi gajina bisa ngomongna bisa asup ya ka Golkar masyarakat bunga haji atuh kuari ge sarua tah aya hirup keneh kuari moal bejakeun ngaran ya sia wauh Pak sanajan aing jauh kan neuleuh aing memantau make ya ya Allah ya Rabbi tapakuran geurah hai ku Mekah kunaon sih teu tapakur kunaon si tedele ku mata hate tentang keraton langit bumi kerajaan langit bumi jeung ciptaan-ciptaan Allah jadikan sebagai dalil jadilah dalil aya langit dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit saha nu nyiptakeunana Allah aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana saha nu nyiptakeunana Allah kok bisa kos kitu sih iya al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al-alam hadis alam berubah setiap nu berubah anyar natijana alam anyar tuh geus wa kullu hadisin lahu soli setiap nu anyar aya anu ngadamel nah nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meunah pasti aslina Allah eta secara singkat lamun ku urang dirinci melalui ilmu mantek panjang alam ulah waka ka langit jeung geusina ulah waka ka bumi jeung geusina hiji bentuk kacang bae ge ieu kacang anyar nu mantak anyar tata dina mah eueuh ku ari aya setiap anu aya tata dina eueuh berarti anyar geus kulantaran anyar nyana teh kudu tahayuz artina tahayuz aya menggon kulantaran menggon ngabutuhkeun zaman ngabutuhkeun kana tempat hiji kacang kudu butuh jang cicing segede kacang tempat ngaranna urang butuh jang cicing segede urang tempat ngaranna setiap anu ngabutuhkeun tempat berarti anyar ketika nyana ngabutuhkeun tempat berarti aya masa setiap anu kakurung ku masa ngaranna anyar langit aya tempatna jeung aya masana anyar bumi aya tempatna jeung aya masana anyar sebab tata dina alam wari aya al wujud ba'dal adam sebenarnya mah geus ieu teh kuari jadi dalil kana ayana Allah mah teu katerapan ku zaman teu katerapan ku tempat sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis mulai urang rada nyanyayan oh iya dihesekeun deui datang ka nu kula ge teu ngarti aya pembagian tentang nu maujud teh kabagi kana jisim teh artina nu murokab aya anu latif nu latif teh anu bigeri jismin henteu murokab sebut basit nah eta langke urang mun nyaritakeun kos kitu di ilmu makulat geus atuh kuari mah kabagi aya johar pirid aya johar murokab engke aya arad geus aya johar maqama binafsi aya arad maqama bighairihi engke kabagi tasat mulai tak kula ge geus buyang ge kula na ge geus buyang atuh kumaha ente geus kitu tah eta geus nyaritakeun maujudat mumkinat ngaranna mantap ieu disebutna ayatut tamkiniyah disebutna kos kitu tah
ayatul kauniyah disebut kos gitu. Iya ayat teh urang lamun nyaritakeun ayat ditafsir, oh wa hadhil ayat ayatul kauniyah, oh berarti bisa ke dalil ya. Iya nu kos kieu ngaranna ya, iya ayat kauniyah nu kos kieu ngaranna eta pembagian model lu tadi. Eta lah urang kudu siap munazarah ngaji heula fan munazarah, kudu siap mantek ngaji heula palu-palu bangsa gaji kos. Ayo dia setur kumaha engke kan urang munazarahan tina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis eta teh pokona doang kabelah dituna. Ieu nu mantak di ngaranan nu mantak di mutaghayyir naon, nu mantak hadis naon, kurang dirinci kana tahayyuzna ngabutuhkeun kana tempat jeung zamanna. Nah ieu teh kan kabagi maujud teh makhluk Allah nu aya salian Allah, aya anu jisim kos urang murokab, aya anu latif malaikat, setan, jin, nya nama latif. Ulah make maha latif, engke maha latif Allah lain tambah mukhalafah lil. Jadi geus malaikat mah kajenting urang aya di bentenganna ge dibenteng deui, bentenganna dibenteng deui. Oh wah nu asup ka dinya kutu sieur jang malaikat mah bisa bae asup jelag. Setan kitu kene tutupan cenah patona beusi aya setan. Yeuh itu setan mah datang jelag bae gawean bendi telumpat nya nama telumpat panjana raja na beres atuh asup bae ka jenting kumaha ge teu di kota teu di leuweung teu di masjid teu di imah waya datang bae. Nah engke aya deui setan ngabentuk padahal nafsu urang embung kapanggih jeung setan nafsu urang bakal ngawujud plak nu dipake kasieun ku urang naon pocong bakal ngawujud pocong. Eta teh tina hayal urang nafsu urang diwujudkeun urang teh mung kapanggih jeung maung diayakeun eta teh nafsu urang dibuktikeun tek nafsu aya maung di jero kamar urang aya maung aneh maung calana wah eta teh nafsu urang embung kapanggih jeung maung diayakeun. Mantap ketika urang embung kana dunia didatang-datangkeun tah cenah aing malah embung bae kana dunia beda datang atuh moal ya sia embung nalalagaan embung nalalagaan nyahoeun atuh mun embung beneran daratang kos cucurut bae daratang urangna geus embung ingkam ketika urang hayang henteu ketika urang nafsu urang teh keur ka mana nafsu urang embung kapage jeung jurig anu kurang dipake ka embung aya urang embung jasa kapage jeung kos itu aya nafsu urang timbul tina nafsu urang maka ayalah pendidikan untuk ngebersihan nafsu ngaranna thariqah. Carana hanya guru mursyid anu nyahoeun cara-cara ngabersihan batin urang. Siap henteu siapna tergantung urang. Guruna mah selalu standby aya bae. Dosen anu endek siap mere ilmu batin aya setiap saat satungtung dunia can kiamat. Cenah kula mah teu kapanggih-panggih jeung guru mursyid eta di pasar Kemis mana ya jeung mursyid. Ya tak baik sadinya. Tuh. Masya Allah. Tak dijerokeun deui. Ieu kan tauhid, dalil. Seluruh nu maujud masya Allah bisa pakai dalil ngadalilan Allah. Eta keur carita syariat make ilmu mantek. Lamun urang geus usul ilallah dibalik dalilna engke. Aya Allah dalilna aya ciptaanana. Dibalik sorangan. Urang mah kuari aya bumi dalil aya anu nyiptakeunana. Geus usul ka Allah sebab Allah na doang nu kadeuleut. Allah teh aya, dalilna Allah aya ciptaanana. Na eta teh nu kos kitu handap keneh. Dibalikeun. Aya ciptaanana dalilna aya Allah. Masya Allah urang mah aya Allah dalil aya ciptaanana. Dibalik. Sebab pemikiran jelema nu geus usul ilallah dibalikeun ku Gusti Allah sebabnya melalui kasyaf. Duh kos karena itulah geus urang kula nyaritakeun luhur-luhur ieu bae pake dalil awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard
wa ma khalaqallahu min syai' wa anjeun sanyana kalakuan eta sahampir berarti sakedeung di deukeut ayakuna qad qataroba ajaluhum hampir datang kana ajalna. Hei kupar bekah kunaon maneh teh tafakur, kunaon maneh teh henteu mikir-mikir secara bu ciptaan-ciptaan Allah anu engke bakal ngadatangkeun kana keyakinan yen nu ciptakeun langit bumi katut asina Allah, kunaon henteu moal kebal deui maneh bakal paeh. Ayo geura mikir atuh, pikir atuh ku maneh asa yakuna qad iqtaraba ajaluhum sakedeung deui maneh paeh encan mikir-mikir keneh bae ka anu eta, lamun maneh rangka paeh can mikir fayabutu kufaron maneh bakal paeh kupat. Kos kuari bae di Amerika kalalapir pararai, di Inggris kalalapir pararai, henteu pernah mikirkeun saha nu nyiptakeun langit jeung bumi, teu kaburu bal kebal sia paeh ka jeung kumaha ge. Asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum sakedeung deui sia ajal datang, lamun teu daek mikir hei ku perbekah khususna awas paeh anjeun kufar rugi sia disiksa fayamutu kufaran fayasiru ila nar. Hayu gegeran pikir abeh maneh aya meran iman. Kos urang kuari set asal bae minggu Allah aya hadir di jero hate, asal keluar Allah lompat deui. Nggih ke nungguan minggu deui bae, nungguan minggu deui asal asup ka masjid Allah asal deket, asal keluar teh hiber deui eueuh deui. Bisa teu cenah aing mah moal balik-balik deg di dieu bae cicing abe hadir bae teh Allah teh atas anu mere dahar saboro siang. Saat mana kehadiran Allah di jero qalbu urang saat anu paling mulia. Urang mah lain kitu kan, beuh waktu aing diondang ku bupati masyaallah disadiakeun dihormat-hormat aja dipapakeun, saat itulah yang tidak terlupakan. Goblok moal ka dieu aing mah mal ka dieu goblok nu dieu mah jelas. Tah saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate, perasaan aing dibawa ke alam mana untuk mengetahui tentang Allah, asa deket Allah teh, rarasaan asa ku ngeunaheun zikir, rarasaan asa ku ngeunaheun salat saat Allah hadir di jero hate. Eueuh sasaha iwal ti Allah, saat etalah saat anu paling indah luar biasa. Ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah. Allah anu ngatur urang, datang ka urang pasrah ka Allah. Andaikeun Gusti abdi dek dicabut nyawa saat abdi deket ka Gusti, daripada abdi hirup nambahan dosa, nyangakeun pasrah abdi ka Gusti. Saat etalah saat nu termulia, saat anu paling indah. Kos kitu pemikiran ahli Allah mah. Urang mah lantaran mata dunia, ceuli dunia, irung dunia, sunggut dunia. Urang mah nu diomong-omong teh dunia bae. Keur ngaji mah kos kieu heuh keluar bae. Waduh order lewat tadi. Waktu saya ngaji waduh hanjakal, aya hanjakal. Kan goblok eta jelema eta. Jadi keur ngaji order teu diangkat, hanjakal cak kira goblok teu. Muliaan ngaji jada daripada order. Begitu disusul order teu akur hargana. Tadi geus ngagoblok-goblok, aduh cak kira rugi jasa. Begitu dikonfirmasi tak akur harga ane tapen blon geus saat nu mulia ieu teh pasrahkeun ka Allah. Masya Allah mentak dek ngaji teh ya geus HP pareman ulah dibawa ka jero majelis, geus ulah anu nyoting-nyoting, ulah anu ngarekam-rekam, geus bae rekam ku otak sorangan beres geus. Ye ieu mah rekaman bae diheulakeun dipake henteu nanaonan mun kitu rekaman dijual aing dibere ku sia aningan ngejang awak sorangan teuh. Awas sakedeung deui maneh pararai can kaburu nafakuran, can kaburu mikir rugi sia paeh sia kupar neraka. Tabi ai hadis badahu yu'minun, baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun. Hei kupar Mekah deuk iman kana naon atuh ayeuna sabada Quran teh deuk iman ka mana? Hayu
pabi aya hadis caritaan mana aneh ceritaan Allah teu didengekeun teu dicerna teu diimani ai caritaan film caritaan buku Rusdi caritaan koran caritaan majalah geus luar biasa caritaan Allah datang ka kuari anu can bisa-bisa acan maca Quran sanggeus teh bisa maca Quran aya nu henteu didawamkeun maca Quran sanggeus teh didawamkeun dawam aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim nanaonan ieu berita ti Gusti Allah teh kurang dimumule baca makhraj-makhrajna nur rapih kurang dibaca bada salat baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus pahara jasa belah dieuna kurang hayang nyaho makna-maknana cik kurang aji tafsir teh supaya nyulusup ke jero hate ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti khaliq matak tabi ayyi hadisin caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nuku araneh kabeh diimani hai iman ke di Al-Qur'an ti Allah tetapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah may yudlilillahu fala hadiyalah sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah maka teh aya nu nuduhkeun ka anjeunna imahna mangarendeng jeung kiai tapi manehanana mah kafir bae misalna di Jakarta di perumahan ieu mah imah kiai ieu mah imah ustad nyana di tengah-tengah tapi aya teu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawarah ka bangkawarahanana malah manehanana ngabenduan kiai malah ngamusuhan bayyudlilillah fala hadiyalah jelema nu disasarkeun ku Allah atuh balik bere betul nu nuduhkeun iwal ti Allah hakikat da kuari rusak ku Allah bae deuk dirusak masyaallah karim urang ningali Garut bae dek aya naon di Garut terjata horenganan mabok leuwih ti heula di Garut anggeus-angeusan zina di Garut judi di urang moal aya nu ngadu embe di ditu mah ngadu embe diadukeun domba kotok mah geus puguh ti mabok di Garut zina di Garut atuh urang bage weh urang ka Garut yuk neangan cuaca weh haja-haja di Cikupa ka Garut neangan pamasiatan itu Cipanas tempat maksiat Cikajang tempat maksiat lamun urang nyaritakeun Garut sararieun eta di Cikajang aya kawah teh kapan eta teh kawah panas tapi di sekelilingna dijieun kunyana bangunan-bangunan pakai sararina geus puguh Cipanas dan lain-lain sebagainya sedang dibanjirkeun sakitu teh sedang ulah ngomongkeun Garut di lebur sia ge sarua je lah cenah moal banjir atuh teu kudu banjir bae ku angin sing hade ieu mah sing hade masyaallah karim iyalah mayyudillahu fala hadiyalah saja lemanu disasarkeun ku Allah atuh Allah nu mere hidayah haju ku Gusti Allah aya zarum diantepkeun fi tuyanihim ya'mahun yataraddaduna tahayuran terombang-ambing fi tuyanihim dina kasasaranana kalacutanana ku Allah diantepkeun diutus kiai lain dituturkeun lain didengekeun dituturkeun tapi dimusuhan eta teh hakikat teh deuk disiksa ku Gusti Allah sing hade ya'mahun fi tughyanihim ku Gusti Allah diantepkeun terombang-ambing ya taraddaduna tahayuran bingungnya na fi tughyanihim dina kalacutanan urang kuari geus kurang kumaha kiai-kiai nganasehatan pemerintah ulah korupsi makin menjadi-jadi sieun ya kula mah sieun ieu di negara urang teh wah asal siksa datang bae sumber siksana nyana maraling kabeh negara cek ahli politik eueuh bakalan bangkrut sebab negara wah bae dibiayaan ku rakyat aya lu kaliwat pajak je eueuh pajak kabeh eta kan triliunan rupiah tapi kok negara bangkrut urusan hutang untuk memajukan negara kan dibayar perjanjian dengan hasil bumi Indonesia hasil bumi na pohara jasa
dek naon atuh di Indonesia mah Masya Allah naon bae ge melak naon bae jadi melak awi jadi awi melak cikur jadi cikur emang aya di ditu lain di ditu mah ditu melak kacang jadi korma tuh Masya Allah iya di urang mah pohara jasa kan dibayar buku hasil bumi di urang teh aya logam emas aya logam perak aya logam besi perunggu eta bae gejang mayar hutang pohara jasa encan kayu-kayu di Kalimantan encan batu bara dan lain-lain sebagainya balayah ka uyah balayah di urang datang ka urang lembur mah urang teu kudu make uyah mun nyayur teh cukup make cai kelek salaki bagi geus cukup asin teh geus sarua bae mahmur jasa di urang nah ilah mayyudlilillah ya jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah fala hadiyalah wa yadhum ku Allah diantep deui fi tugyanihim ya'mahun iya urang ningali bae kepemimpinan Jakarta mimpin geus pimenangeun jasa kan Ahok malantaran dukunganna kan pohara jasa sehingga urang boga perasaan kieu amat si nagara kok ngeplot anu kos kararitu andai kata jadi nyana berarti pimpinan orang kafir kan kafir mah hese nyaritakeunana muludannya nama janti sanajan aya eta mangan sakadar pencitraan doang teu timbul tina cinta ka Kangjeng Nabi itu banigulah muludan jamuludan mah ieu rasa cinta ka Kangjeng Nabi ayeuna hadir di dinya ngan sakadar pencitraan naonan atuh rajaban jan teh nama salat jam moal sia teh cenah ngabangun eta mah ngabangun ge sakadar ngabangun lain timbul tina cinta tuh agak aju kuari nu mere penerangan ambualaya tapi kumaha wallahu alam lamun deuk dua mayyudlilillahu fala hadiyalah kablah dituna wa yadhurhum ku Allah diantap fi tugyanihim ya'mahun dek de terombang-ambingkeun ku Gusti Allah Jakarta aya dina tugyan geus tah bodoh tah mah kos kitu ikeur carita padahal mah ku Islam ge encan pugu bener tapi ulah kafir-kafir teuing atuh tah ieu kiaina ge ngadukung kiaina ge loba nu ngadukung nah kitu keneh di unggal-unggal daerah hati-hati anu nginaheun abe urang mantap dipilihna dipimpinna anu bener jasa mah moal aya ieu moal gari mah moal cek jadi kesimpulan namaku permekah teh ku bangkawarana teu pernah mikir-mikirna teh ngan sakadar pitayeun doang teu pernah tafakur sehingga teu nyaweun ka pangeran anu asli maka tuh pararehna dalam keadaan kafir bakalna nyana disiksa memang horenganan ku Gusti Allah disasarkeun sehingga diantepkeun terombang-ambing dina kalacutan baheula eta ku permekah atuh kuari kunaon aya di urang kuari naudzubillah min zalik nu mantak urang mohon ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia mah diamankeun ku Gusti Allah ditentremkeun ku Gusti Allah dinikmatkeun ku Gusti Allah sehingga urang bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap likulli nafsin naf'an wa la dharra bejakeun ku anjeun Muhammad ka musyrikin kafirin terutama Yahudi Mekah kupar Mekah ikir secara umum kene padahal kan tafsir mah aya ketentuan lamun kufar Mekah lamun Yahudi Madinah tuh tapi aya anu bahasa umum Yahudi kufar musyrikin padahal ya aya anu kan lamun nyaritakeun kufar Mekah sebab nyaritakeun kafir mah Mekah lamun nyaritakeun Yahudi Madinah eta aya ketentuan tafsir mah tah wadak teu budak sambarangan ge ieu mah main hajar-hajar bae teu make tafsir deui ketentuan teu meunang sambarangan Muhammad bejakeun ku anjeun la amliku li nafsi
naf'au wala darra. Kula mah teu ngamiliki saeutik-eutik acan jang diri kula kamangpaatan anu bisa ditarik jeung teu ngamiliki saeutik-eutik acan kamadaratan anu kukula ditolak dina arti teu bisa narik mangpaat saeutik-eutik acan teu bisa nolak kamadaratan saceuhil-ceuhil acan nu bogana Allah illa masya Allah kecuali Allah. Bedakan Muhammad gitu. Namun nyana nanya tentang iraha harga murah iraha harga mahal. Lamun maneh mamun nyana nanyakeun tentang iraha datangna bencana bedakan ulama sama sekali teu nyaho soal eta teu memiliki soal eta teu bisa narik mangpaat saeutik-eutik acan jang diri kula teu bisa nolak kamadaratan jang diri kula saeutik-eutik acan eta mah hak mutlak nu Allah illa masya Allah. Bejakan Muhammad bejakan kukang walau kuntu cakangjeng Nabi lamun kuring nyaho walau kuntumun kaayaan kaula alamun nyaho al gaiba kana gaib yakni perkara-perkara nu samar nu gaib atulas taksartu minal khair ngalobakeun kabagusan-kabagusan teu nyaho eta mah urusan Allah. Urang bae kuari urang ye kuari lamun nyaho saminggu deui deuk paeh beuh kuari moal dagang moal berpolitik moal pasti kuari di masjid bae digerokeun ku pamajikan teh hayang urang boga pamajikan gelis jasa ieu mah geus eueuh cawadeun gelis jasa. Urang saminggu deui deuk paeh di masjid bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah cak pamajikan urang ka Haji Fendi uih heula abdi rindu masyaallah abdi rindu jasa ieu moal balik cak Haji Fendi teu hayang aing sosoroan jeung sia aing deuk sosoroan jeung Allah saminggu deui paeh lamun nyaho pasti gitu kan. Walau kuntu a'lamul gaib lastaksartu minal khair lamun urang nyaho kuari saminggu deui bakal paeh sabulan deui bakal paeh moal ka mana kajen ku kumaha di imah bae Quran ditumpuk ku urang dibaca henteu oh kurang duit nu aya dibabagikeun sadaya fakir tah makin tah geus itu cenah masjid encan aya kubahan tah cak pemajikan ka atuh pan itu barang amat saminggu deui kakak paeh aya tah ji atuh daripada kitu mah kula balikeun tah saya mau saya ayo geus pokona kakak mah teu boga nanaon ge malah ngeunaan sakarat teu boga manaon teh tah jauh urang saminggu deui bakal paeh atuh geus moal kakak geus mulai digerog-gerokeun kakak neuk aya di luhur munarah bae kakak mah geus emang naon ngalangkeun maneh kakak geus jauh bakal paeh masyaallah. Oh itu nu mantak jelema cak Imam Ghazali nu mantak jelema hilir mudik ngaler ngidul ngetan ngulon yaqulu qalbuhu an dzikril maut nyana teh pohoan hatena tidak eling ka paeh nu mantak wani ngebonceng si mbak yaqulu qalbuhu an dzikril maut pohoan hatena kana eling ka paeh nu mantak nyana daek main remi nu mantak nyana daek korupsi yaqulu qalbuhu pohoan hatena jeh walau kuntu alamul gaib cak Kangjeng Nabi lamun kuring nyaho kana gaib lastaksartu minal khair lastaksartu minal khair niscaya kaula bakal ngalobakeun kahadean urang komo urang mah masyaallah teu nyaho urang we ieu bakal kieu isuk wallahu alam jam ieu kieu bada zuhur bege teu nyaho bakal kumaha
la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Mantak la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seueur nu nyaho di tanah mana urang bakal pae. Di tanah mana urang, di negara mana urang. Sedangkan jelema lamun deuk pae di Lampung moal bisa katahan. Kakak yang ke Lampung cak di tahun tuh ke Lampung. Entah yang ke Lampung biasa mah yang deuleu rambutan naon cau di ditu. Rambutan cau badak di urang ge. Henteu kakak mah yang ke Lampung biasa. Teu kuat aja lantaran deuk pae di Lampung, ditahanan ku sasage moal. Deuk ka Lampung bae. Horenganan malakal maut teh keur kieu bae. Begitu datang ke Lampung, oh iya pepen ini di sini. Adik tunggu dari tadi gua di sini aja, tahu datang ke dinya ceret tabut beres. Ih kacil kuku lagi urang deuk pae di mana hayang bae. Urang kuari kan eueuh bahan tah urang mah ka Belanda, deuk naon tuh ka Belanda. Deuk naon ka Belanda? Ka Amerika deuk naon? Maksudnya ke Belanda kuburan wali teu kadenge kan di ditu mah, di Belanda mah. Teu kadenge di Belanda mah aya satu di Belanda. Aya ge pemain bola teh. Nomor 11 teh sakarang-karang eta. Coba aya nomor 1. Ngomong atuh sia. Si kuman mah baheula eta mah. Di urang mah kuman ateul, di Belanda mah mahal ja kuman. Lamun urang nyaho bada zohor bakal paeh moal balik aing mah di majelis bae. Engko naon? Kajeun aing mah kajeun paeh di majelis. Daripada paeh di imaman di tempat ngaji aing mah paeh. Mun nyaho. Lamun urang nyaho isukan bakal paeh, hutang dibayar kabeh. Bang ge bang takolan ku aing boga hutang ka sia tah bayar ku aing. Emang isuk paeh aing. Bayaran kabeh. Wayuh urang diberes-beresin sebab KBG keyakinanna geus pae mah riweuh KBG aya ari ka ilmuna mah nyaho ngan eta keyakinanna anu kahijab. Tuh lamun nyaho kula terhadap barang-barang nu gaib lastaksartu minal khair kabehan awas itu. Teu nyaho. Lamun di Garut nyaho bakal banjir menghindar. Lamun di Padang kamari nyaho bakal gempa menghindar. Di Jogja keur bakal gempa nyaho menghindar. Lamun tsunami Aceh bakal nyaho menghindar. Teu nyaho urang teh urusan Allah. Urang teh mah urusan gaib. Urang bakal kawin jeung saha teu nyaho. Bakal nyandung atau henteu teu nyaho. Bakal sugih apa bakal susah teu nyaho. Urang nyaho teh mah kabeh iwal ti Allah. Allah prerogatif datang Allah. Udah nyaho kabehan ge bang nyaho teu nyaho. Paehna aya nu gering batuk, aya nu gering napas, aya ngan titajong doang paeh. Titajong sapira titajong budak leutik ge sering titajong. Gedruk deui paeh, jadi titajong doang cenah paeh. Teu nyaho eta mah urusan Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu. Mentak aya di baheula aya raja Kamel di Mesir. Galak. Sidang darurat dalam forum persidangan nyana ngomong tidak boleh ada suara-suara selain daripada suara-suara sidang. Tidak boleh gaduh, tidak boleh berisik, tidak boleh ada yang ngantuk. Ini sidang darurat. Begitu mulai di sidang, akhirnya bersin. Hakim teu jauh nyana cak raja teh saha nu bersin. Hah sieun kabeh eueuh nu ngaku. Sieun kabeh eueuh nu ngaku. Saha nu bersin? Biadab manu. Gandeng sieun. Bersin teh gandeng tolong. Langsung nyana panglima. Panglima.
tembak jajaran awal sebab urung aku tembak parah kamu. Waduh, jangan di tukang teh kejem amat kata rajanya, bersihin baik kudu ditembak, bawa keluar. Sidang dilanjut kembali, tidak boleh ada yang berisik, tidak boleh ada yang gaduh. Awas, ini sidang darurat. Sidang dimulai deh, menang 10 menit ada ini bersih. Haji tanya deh, sana bersih gadeng lantaran sieun bersih ditembak ngaku. Satu kali saya bertanya, siapa yang bersin bahasa Melayuna naon sih sebenarnya? Bersin baik kan bebangkis tapi alah kampung Melayu bebangkis mah tuh maksudnya aing mah nasional na bersin aya kan bersih bebangkis mah mah sepatan lu bebangkis aya lu iya tuh sepatan dari tadi kayaknya gua ngasih ingus aya lu bersin lagi itu eta mah sepatan nama bebangkis aya lu dari tadi nyana lain aja aya bangkis saya lu kayaknya kurang sehat ya lu ya. Iya sono dah lu sono kejebur sendiri lu. Cak raja sanu bersin ngaku ngaku tembak jajaran awal jajaran alep urung aku besi ka tembak deh tembak yes sidang bubar besok dimulai lagi. Tidak boleh ada yang berisik sebab bersin itu bersih. Waktu kabeh kala luar ngomong sebab dua jajar paraeh kabeh. Raja bodoh. Begitu balik Tuan Raja kabeh di tangan nasehatan raja kumaha carana. Raja marah sebab iya kedurut negara teh keur terpepet. Jadi sidang kudu bener-bener deal untuk kemajuan bangsa jeung negara sebab iya negara teh rek dikepung ku negara lain teu meunang anu gandeng bersin teu meunang. Tapi kan bersin mah lain nang hayang urang. Emang bersin hayang urang tuh teu bersin maka jenteun urang keur cicing di kamar ayo bersin bae urang keur bobogohan misalnya ieu mung kadenge ku kolot mung kadenge ku bersin di sisi imah wae bersin bae cacing wah cak kolot teh saata budak nu bersin goblok beureun anak aing bawa cocodot bersin atuh sadu yaho teu jauh urang keur salat ge atuh urang keur salat keur husu-husu asa husu-husu dah urang bae gitulah wae bersin aja bersin bae atuh si bersin mah teu sadu nyaho atuh ini ngabejaan ka raja nu aya baheula mah aya kiai anu jelema ceplas-ceplos kos Gus Dur mun zaman baheula mah Abu Nawas ngan ieu di zaman Raja Kamel jadi eta mah belah dieu aya unggal zaman ge aya bae teh kiai nu kos kitu unggal masa di negara kajen kumaha ge aya bae teh kiai nu ceplos-ceplos teh aya bae tapi ceplos-ceplosnya bener sebab ceplos-ceplos ahli baripat dan ceplos-ceplos jelema nu boga kepentingan tuh lain. Ceplos-ceplos Kifudoli mah berarti hayang dibere ceplos-ceplos Haji Pendi mimbabi komo tapi ceplos-ceplos Kiai Maripat malah sebab unsur-unsur ngan ceplos-ceplos banyak nama nasehat ceplos-ceplos teh nasehat beda sebabnya nama dibere teraek eletik mah siapa sok juling sedikit aing goblok tidak. Nah Kiai langsung ngobrol sebab dia kan bahaya isuk sidang deui engke kumaha lamun tembak deui bahaya langsung nasihat tentang membahas ayat ini dibahas qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah
walau kuntu a'lamul ghaib lastaghfartu minal khair. Dibahas besok Tuan Raja akan mengadakan tentang sidang darurat. Walaupun negara mengadakan persidangan sedahsyat apapun, tetapi itu hanya sebatas teori-teori kita. Adapun nanti pelaksanaannya hanya Allah. Tidak ada yang tahu tentang kapan negara kita ini diserang. Tidak ada yang tahu kapan negara kita menyerang. Tidak ada yang tahu kapan negara kita menang. Tidak ada yang tahu kapan negara kita kalah. Tidak ada yang tahu kapan negara kita ini subur. Tidak ada yang tahu kapan negara kita ini miskin. Hanya Allah. Kita itu hanya sekedar teori. Betul, Tuan Raja. Nah, dengan demikian tidak ada yang tahu dalam sidang itu apakah akan ada yang bersin atau tidak. Oh, betul juga ya, Cak Tuan Raja. Raja nebloon ongko. Bersin-bersin bae ditembak tolol tar Raja. Raja mah kok gitu. Masalah litik kadang-kadang ditembak, masalah gede kadang dibiarkan. Sebab kepentingan Raja. Masalah anu kira-kira membahayakan bangsa kadang-kadang diangkat ku Raja. Masalah anu kira-kira bakal nyuburkan masyarakat kadang-kadang teu dilaksanakeun ku Raja. Sebab Raja mah lain leuleur rakyat horenganan jang beuteungna sorangan eta Raja. Tiba heula Raja mah kos kitu kajen ku kumaha ge. Emang aya Raja jang rakyat. Rakyat modar los. Nu penting aing moal aya Firaun. Tiba heula Raja mah kos kitu. Nah, maka dinasehatan. Nah, dengan demikian Tuan Raja, cek kata Kiai, urusan teori mali kita bahas, tetapi urusan bersin ini harus diamankan orang yang bersin. Tidak tahu dia di forum itu bersin. Kapan dia bersin? Oh, langsung nyana ceri. Tuh Raja baheula mah dinasehatan ku Kiai teh nurut, asal Kiaina bener. Ulah cara Kiai si eta. Si eta mah nganasehatan teh melok-belok kos kitu. Teu beres sama Kiai. Kudu dirantai, diseret, dibawa ka. Tah. Akhirnya isukna deui isuk sidang. Begitu sidang dimulai setengah jam. Aya deui nu bersin, tah deui aya bae deui nu bersin. Bersin deui hacing. Stop. Coba ngaku siapa yang bersin. Ayo. Kulantaran besi ditembak kabeh sarasa urang aku. Abdi Tuhan nu bersin teh. Kada. Langsung ka hareup cekal ku nyana. Punduk. Yarhamukallah. Nya lagi ngandeng bae kieu be. Atunya lagi ngajawab bari cari. Iya. Dikubur kabeh kaget. Sudah duduk kembali dan kamu akan saya beri hadiah nanti. Sebab bersin itu adalah obat. Cak anu sejen teh aing hayang bersin ku hari mah kamari mah aing nahan bersin capek yang kena mesti ditembak. Aduh, ieu mah horenganan didoakeun. Hayang usul Tuhan, kunaon kamari main tembak-tembak bae. Lu ngaku. Namun kamari ngaku. Pasti. Tembakan. Hebat ya sadari. Masya Allah lah lega kabeh barang beres sidang. Eta jelema saurang teh dipelukan atuh sia mah menang doa. Nya menang doanya menang hadiah. Aing teu ngarti cek jana teh. Aing mah tadi geus pasrah bae daripada kabehan ditembak mending aing bae sorangan. Horenganan didoakeun, eta didoakeun kieu dia setegep jasa dicekel pundakna. Yarhamukallah. Atupan kabehan kayak kaget. Tinggal aing bae ngadoakeun nya ya dikumullah. Tah, ieu Raja paham tentang kejadian-kejadian anu teu diduga. Anu spektakuler hanya gerakan Allah
iraha nyaho bakal gempa, iraha nyaho bakal banjir, iraha nyaho bakal ku angin. Illa masya Allah ya karim. Gitu kayaknya tentang harga iraha mahal iraha murah teh nyaho. Negara urang teh di openan ku bangsa para inohong. Setelah diperkirakan RRC Cina Hong Kong datang ke urang untuk dagang di negara urang, bahkan karyawan aja langsung di Cina ke Indonesia. Ternyata bangsa Indonesia gigit jari, nyana nu ngabangun, nyana nu nyen pabrik, nyana nu nurunkan karyawan di Cina. Duit Indonesia nu dipakai hanya rakyat Indonesia kelaparan. Sahanunya Allah nu nyaho. Hanya hitung-hitungan doang bakal makmur, hanya hitung-hitungan. Dan sampai kapan Cina diurang teh unjuk gigi kabeh nu Cina, itu tanah sah Cina, itu pabrik sah Cina, itu toko sah Cina, itu masjid nu sah nu Cina, masjid nu Cina, masjid nu Cina, itu majelis taklim nu Cina. Kok bisa majelis taklim Cina? Ya nama lain masalah titah ngaji, tapi kabong broina urang abe nurut ka nyana. Cina mah babahari emang kumaha gitu ya urang mah teu sadar, Jakarta teu sadar, baheula kan gugu lagi si caritakeun dengan strategi dagang politik bakal acak-acakan. Negara mah negara politik, atau ekonomi mah ekonomi perdagangan, tapi lamun rumus ekonomi dipakai berpolitik deleukeun hujan, deleukeun acak-acakan. Komo lamun di jerona aya unsur-unsur maksudnya mendiskreditkan, ada diskriminasi, bahaya terhadap agama, terhadap pribumi. Kau yang teman teu kaharti lamun Jakarta dibombardir, kemudian nyana nyieun rumah susun, kemudian nyieun deui apartemen, dihijikeun lah di dinya truk siga bagus bersatu, mau dagang mau apa silakan, ieu digusur masjid musola gusur set. Untuk apa ini kepentingannya? Tentulah untuk pertokoan dan lain sebagainya. Sebab politik make politik dagang. Jang dagang di Jakarta maju pasti, perdagangan pasti maju. Tapi aya nu leungit. Mana leungit? Kebersamaan. Naon kebersamaan anak? Urang teh masyarakat aya di apartemen mah ruang lingkup kan sakitu-kituna doang, boro-boro dek futsal, boro-boro dek gaekeun pangajian, boro-boro dek naon ngagantungkeun baju ge teu meunang anu saja. Sempit hirup. Ayana berjamaah teh di musola, ayana berjamaah teh di masjid dieuwekeun, musola dieuwekeun, hirup di apartemen, syiar eueuh. Dek di mana kebersamaan? Teka harti kukula keur ieu geus dibahas deleukeun. Jakarta bakal adzan pasti. Sebenarnya sistem ekonomi dipakai di politik. Jeh, atuh ulah sambarangan politik mah politik. Aya sosial kan di politik. Aya ekonomi untung rugi atuh beda rumus. Je pan kula keur ieu keur kaji di Belanda teh ya. Sia salah ngomong mah ngaji. Tuh, lain deui ekonomi politik. Sosial. Di deuleu ieu saha, di deuleu ieu teh kumaha, di deuleu untuk apa? Ekonomi mah lain kitu. Untung rugi. Maju. Tetapi banyak yang hilang. Kebersamaan masyarakat tidak ada. Dibangunkan masjid. Jelema kan tidak memiliki. Nah ngabangun Cina berarti kan dibangunkan kunyana tidak memiliki. Baheula mah ieu maing urang babarengan nyeun musola memiliki. Kuari mah aya jelemana di apartemen, aya masjid nu batur tidak memiliki. Kebal-kebal moal aya nu azan sebab teu memiliki. Kebal-kebal moal aya nu ngaji sebab tidak memiliki. Terjadilah kuari kemajuan ekonomi tetapi agama hancur-hancuran. Rumus
dagang yakni ekonomi lah, rumus politik lah. Beda lamun rumus dagang dipakai di politik kos kieu Jakarta modelna. Tah kudu bisa sekian setahun yang lalu dibahas pada kos itu kuari terjadi. Kuari terjadi. Lamun diteruskan bakal kumaha ka hareupna. Nasib anakna, nasib incuna, kehilangan ini dan itu, engke mah bakalna dibombardir. Makam-makam situs Islam bakal dibombardir. Bakal kumaha coba engke ka ditu na. Nu manta kuani terjun ke Jakarta ge nu paham untuk kemajuan bangsa negara. Pusatna Jakarta RI. Kunaon jadi gitu-gitu. Sembarangan sih. Nu di luar teh nyangun naon sih eta cenah. Wayahna bae cuma jangan uduk doang aja nih. Imah urang bae nu di jero imah. Nu di jero ge nu teu nunutan. Nu nunutan naon sih eta naon? Ya atuh sia-sia aing. Teu jauh urang. Ieu kan keur pembahasan. Adapun terjadi kieu, asuplah kaya ieu. Hanya Allah anu tahu. Di balik ieu aya rahasia. Tanya orang bakal kos kieu negara orang, terutama Jakarta setelah dipimpin ku presiden orang Jokowi, setelah dipimpin ku gubernur Ahok. Tanya bakal kieu. Tanya orang. Tetapi setelah tahu bagaimana tindakan kita dan ada apa rahasia di balik ieu, pasti likulli syai'in hikmah. Setiap perkara arah hikmah jeung aya rahasia. Pasti eta mah. Naon bae ge boro-boro ieu deui Jakarta. Anu petalian jeung makhluk jeung manusia nyin reungit bege aya teh aya hikmah. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah mah telok isin-isin nyin hiji contoh reungit bege heulanan. Lok tapakuran ku anjeun tareungit ternyata horenganan loba jelema anu kaya raya akibat reungit nya nyin baygon kaya. Diringit baik bangudotan fama fauqa atau kau mau jelema nah ilah ayat ini la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Urang mah teu daya teu upaya teu bisa narik manfaat teu bisa nolak madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala nyanggakeun ka Gusti Allah. Urusan Allah sahanu nyaho urusanana bakal mahal, sahanu nyaho bakal murah, sahanu nyaho bakal gempa, sahanu nyaho bakal banjir, sahanu nyaho bakal aya berbagai kejadian-kejadian. Nu nyaho illa masya Allah.